Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun hancanu ti payun nyaeta ngalogat sarah Sulamut Taufik na channel YouTube Abu Napisah. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah sareng ari maknana lapad asyhadu alla ilaha illallah. Eta anta lama kudu ngayakinkeun anjeun wa ta'taqida sareng kudu nekadkeun anjeun. Watu mina sareng kudu ngimankeun anjeun, watu sodiko sareng kudu ngabenerkeun anjeun, bi ayakula ku secara nyarita naon kol buka hate anjeun, roditu kana lapad roditu ridu abdian kana sanyana kalakuan sareng tingkah ay anahu tegesna sanyana kalakuan sareng tingkah ail hala tegesna tingkah wasyana sareng kalakuan. Eta lama budah henteu aya anu diibadahan eta maujud bihakin kalawan sanyatana ae bi mutobikin tegesna kumetukan lilwaki kana buktina laya juju anu henteu meunang naon inkaruhu ngainkaranana ka itu ma'bud. Sabitun tegesna anu tetepil wujudi dina ayana illallahu angin tegesna Gusti Allah al-wahidu anu sahiji itu Allah, al-ahadu anu nyorangan itu Allah, ayyiladi tegesna dat la yatajajja anu henteu juj itu ladi, la yatajajja anu henteu juj itu ladi, wala yan qasim sareng henteu narima kabagi itu ladi. Bahwa mangka ari Allah eta wahidun anu sahiji fidatihi dina datna itu Allah wasifati sareng dina sifatna Allah, walayahilu sareng henteu menggon itu Allah fi mahalin dina hiji tempat, al awalu tur anu jadi kawitan itu Allah ayyiladi tegesna dat labtada anu henteu aya mimitina eta maujud liwujudihi pikeun ayana itu Allah, al qadimu tur anu henteu aya mimitina ayyiladi tegesna dat layakunu anu henteu kabuktosan naon wujuduhu ayana itu Allah eta min goerihi tetep tilian ti Allah, al hayyu anu hirup itu Allah, al qayyum anu jumeneng itu Allah, ayyiladi tegesna dat yakumu anu jumeneng itu Allah binapsihi kalawan datna itu Allah, wa yastaghni sareng ngalap sugih itu Allah an goerihi ti lian ti Allah. Upalaya ta'alaku mangkah henteu cumantel naon kiwa muhu jumenengna itu Allah bisain kana hiji perkara, wa ya ta'alaku sareng cumantel bihi ka Gusti Allah naon kiwamu kulli syai'in ngadegna saban-saban perkara, al-baqi anu abadi itu Allah ayyiladi tegesna dat la yazulu anu henteu leungit itu ladi ba'da fana il kholqi dina sabada ruksakna makhluk, adzaimu anu langgeng itu Allah ayyiladi tegesna dat la tugoyiru anu henteu ngarobah hu kaitu ladi naon al auqatu pirang-pirang waktu, al kholiqu tur anu ngadamel itu Allah ae maujudul makhlukoti tegesna anu ngayakeun ka pirang-pirang makhluk, alati anu hiya ari itu lati eta al aqwanu pirang-pirang makhluk minal adami tina eueuh, ar-raziqu tur anu ngarizkian itu Allah, ail qasimu tegesna ngabagi-bagi itu Allah, likulli hayyin pikeun saban-saban anu hirup illa ayyamuta nepi ka maot itu kulun ma kana perkara yakumu anu menggon itu ma batinahu dina jerona itu kulun, wadhahirahu sareng dina anu nemrakna itu kulun, minal yakini nyatana yakin wal ma'arifi sareng kama'rifatan wal maskani sareng tempat wal malbasi sareng pakaian wal kuti sareng kadaharan anu dialap kakuatan wa ghairi dalika sareng salianti itu anu kabeh, al alimu tur anu uninga ieu Allah ayyiladi tegesna dat ilmuhu ari uningana itu Allah eta ghairu mustafadin anu henteu ngalap faedah, wa maklumatuhu sareng ari anu dikanyahokeun ku Gusti Allah eta mah teu aya laha eta tetep dina itu maklumat
min nafadin ari beak. Al-qadiru anu kawasa itu Allah ailadi tegasna dat lam yamtana anu henteu nyegah alaihi ka itu ladi naon jalilun kaagungan wala hakirun sareng henteu aya anu nyegah ka itu ladi naon kahinaan. Al-fa'alu tur anu seueur midamelna lima kana perkara yuridu anu ngamaksud itu Allah kana ma la yu'aziz tegesna henteu aya ngapaskeun hu ka Gusti Allah naon sayun perkara yuridu anu ngamaksud Allahu kana itu se wala yamtani'u sareng henteu aya anu nyegah minhu ti Gusti Allah naon sayun perkara tolaba anu nyupri Allahu kana itu se ma ari perkara syaa anu ngresakeun kana itu ma saha Allahu Gusti Allah wujudahu kana ngayakeunana itu ma eta kana kabuktosan itu ma ay wajada tegesna ayana itu ma wa ma sareng ari perkara lam yasha anu henteu ngresakeun itu Allah wujudahu kana ngayakeunana itu ma eta lam yakun moal kabuktosan itu ma aya lam yujad tegesna moal dipanggihan itu ma wala haula sareng henteu aya daya upaya eta maujud ae la kudrota tegesna henteu aya kawasa eta maujud wala harokata sareng henteu aya usik eta maujud wala kuwata sareng henteu aya kakuatan eta maujud ae walastitoata tegesna henteu aya kawasa eta maujud henteu aya mampu eta maujud illa billahi angin kalawan pitulung Gusti Allah al-aliyyi anu luhur itu Allah ayir rofi tegesna ayir rofi isya'ni tegesna anu luhur tingkahna al-adimi anu agung itu Allah ayil jalili tegesna agung ieu Allah al-kabiri tegesna agung mausupun tur anu kasipatan bikulli kamalin kusaban-saban kasampurnaan layak lamu teu aya anu terang hu kana itu kullu kamal illa huwa angin saha Gusti Allah kal hilmi sapertikeun sifat hilim wal judi sareng bageuran wa ghairi dzalika sareng salianti itu hilim sareng jud wa kasifatil ma'ani sareng sapertikeun pirang-pirang sifat ma'ani wahia sareng ari itu sifatul ma'ani eta al kudratu sifat kudrot wal irodatu wal ilmu wal hayatu wasam'u wal basoru wal kalamu munazzahun tur anu dibersihkeun munazahun tur anu dibersihkeun ay mubarun tegesna anu dilubarkeun ao mubaadun atawa anu dijauhkeun an kulinaksin tina saban-saban kakurangan wahwa sareng ari itu kulunaksin eta arodilatu sifat kahinaan kal umi sapertikeun lolong wasomami sareng torek wa kullima sareng saban-saban perkara khutiro anu dikeretegeun itu ma bil bali dina hate min sifatil hawadisi nyatana pirang-pirang sifat anu anyar laisa halna henteu aya eta kami selihi pantarna itu Allah aillahi tegesna Gusti Allah naon sayun perkara aek mumakinun tegesna anu netepkeun sawaun sarua bae kana kabuktosan itu mumakin eta maujudan anu aya makduman atawa anu eueuh wa huwa sareng ari Gusti Allah eta as-sami'u dat anu nguping lil aswati kana pirang-pirang sora wadzawati sareng kana pirang-pirang dat bila udunin kalawan henteu aya cepil al-basiru tur anu ningali lidzalika kana itu aswat wadzawat bila ainin kalawan teu aya soca bahwa mangka ari Allah eta al-qadimu dat anu heubeul ayeula ditegesna dat la awala henteu aya kawitanana eta maujud lahu kaitu ladi falam yuhlik mangka henteu ngadamel itu Allah nafsahu kana datna Allah
wala kholako sareng henteu ngadamel hu ka Gusti Allah saha gueruhu lianti Allah wama sareng ari makhluk siwahu anu tetep itu masalianti Gusti Allah eta hadisun anu anyar ae maujudun tegesna anu aya ba'da adamin dina sabadana eueuh wa sareng ari Allah eta al-khaliqu dat anu ngadamel li jami'il kainati kana sakabeh pirang-pirang anu maujud wama sareng ari perkara siwahu anu tetep itu masalianti Allah eta makhlukun perkara anu didamel lahu milik na Gusti Allah ta'ala wa kalamuhu sareng ari kalamna itu Allah eta qodimun anu qodim ay la awala tegesna henteu aya kawitanana eta mawujud lahu kana itu kalam wa haqiqatuhu sareng ari hakikatna itu kalam eta latu ropu henteu dikanyahokeun itu hakikat lana pikeun abdi sadaya kasa iris sifatihi sapertikeun sakakari na pirang-pirang sifatna Allah ay baki tegesna tetep subhanahu halna maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah min sifatil ma'ani anu tetep tina pirang-pirang sifat ma'ani fa innaha mangka sanyana itu sifatul ma'ani eta qodimatun anu qodim hartosna heubeul walana ripu sareng teu apal kami hako ikoha kana pirang-pirang hakikatna itu sifatul ma'ani li anahu karna sanyana Gusti Allah subhanahu halna maha suci Allah tabaraka halna maha berkah Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah eta mubayyinun anu ngabedaan ay mukhalifun tegesna anu ngabedaan li jami'il makhluqati kasakabeh pirang-pirang makhluk fidati dina datna wasipati sareng dina pirang-pirang sifatna wal af'ali sareng dina pirang-pirang pagaweanana fa ingkul tak mangka lamun nyarita anjeun qad soha kana lapad qad soha nyata sah naon annahu sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kola ngadau Kangjeng Nabi innallaha sanyana Gusti Allah eta kholaqo anu ngadamel itu Allah Adama ka Nabi Adam ala suratihi netepan kana sipatanana Gusti Allah ma'a anna surata sarta sanyana lapad asurata eta tak tadi ngudukeun itu surah al-hudusa kana anyar kulta nyarita anjeun ujiba dijawab naon anhu itu kaul bi annal muroda kana sanyana anu dimaksud eta asuratu rupa al maknawiyatu anu bangsa maknawi ala makna anallaha ta'ala netepan kana makna sanyana Gusti Allah ta'ala eta auto maparin Allah al abda ka abdi au sopan kana pirang-pirang sifat wa utlikot sareng digunakeun itu ausop alaihi ka itu abdi kama sapertikeun perkara utlikot digunakeun itu ausop alaihi ka Gusti Allah ta'ala tasripan karena ngamulyakeun lil abdi ka abdi kal alimi sapertikeun lapad alim wal hayy sareng lapad hayy lakinnaha tatapina ari itu ausop eta mubayyinatun anu ngabedaan wa mugoirotun sareng anu beda li sifatil bari kana pirang-pirang sifat dat anu ngadamel ta'ala halna maha luhur Allah bil haqiqati dina hakikatna pa ilmuhu mangka ari uningana Gusti Allah ta'ala masalan umpamana eta mukhalifun anu ngabedaan lil ilmil abdi kana ilmu na abdi min haisul kidami tina sakira-kira ari sifat kidam
wal khudusi sareng sifat anyar eta maujud fa ilmuhu ta'ala mangka ari uninga na Gusti Allah ta'ala eta qadimun anu heubeul wa ilmul abdi sareng ari uninga na hiji hamba eta hadisun anu anyar wa ilmuhu ta'ala sareng ari uninga na Gusti Allah ta'ala eta muhitun anu ngaliputan bil juz'iyati kana pirang-pirang juz kama sapertikeun perkara huwa ari Allah eta muhitun anu ngaliputan bil kulliyati kana pirang-pirang kul wa ilmul abdi sareng ari apalna hiji hamba eta laisa sanes itu ilmu eta kadalika nya kitu muhitun bil juz'iyati wa ilmul abdi sareng ari apalna hiji amba eta mutaakhirun anu narima panderi anil maklumi tinu dikanyahokeun wa ilmuhu ta'ala sareng ari uninga na Gusti Allah ta'ala eta sabikun anu miheulaan alaihi kana itu ilmu wa min hadal kubaili sareng eta tetep dina ieu pihak qauluhu sallallahu alaihi wasallam ari dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna lillahi sanyana eta tetep milikna Gusti Allah tis'atan aya salapan watis ina sareng 80 asman tina arah-arah jenengan miatan tegesna 100 illa wahidan angin anu sahiji man ari sahabae jalma eta takhallaqo samang-samang sagawe akhlak ieu man biwahidin ku hiji minha tina itu tis'atan watis ina dzakhala mangka asup ieu man aljannata kana sawarga fa inna maknahu mangka sanyana maknana itu hadis eta annal abda sanyana hiji hamba eta ida takhallaqo di mana-mana gawe akhlak ieu abdi bima ku perkara yumkinu anu kongang huka itu abdi naon atah khalluqu gawe akhlak bihi kalawan itu asma minha tina itu tis'atan wa tis'ina kal kurmi sapertikeun lomanan wal afwi sareng kana ngahampura wasobhi tegesna ngahampura zahola mangka asup ieu man aljannata kana sawarga wa minal ajwibati sareng tina pirang-pirang jawaban anil hadis tina hadis al-madkuri anu dicaritakeun naon anna dhamira sanyana dhamir fi suratihi dina lapan suratihi eta rojiun anu balik itu dhamir ilal madrubi kana lapan al madrubi wadzalika sareng ari itu madrub eta anna sababal hadisi sanyana sababna hadis eta ru'yatuhu ngariwayatkeun Kangjeng Nabi rojulan kalalaki yadribu anu neungeul itu rojul insanan ka manusa fanaha tuluy nyegah Kangjeng Nabi huka itu rojul wa qala sareng ngadau Kangjeng Nabi innallaha kana lapan innallaha sanyana Gusti Allah eta khalaqa ngadamel Allah Adam kana Nabi Adam ala suratihi netepan kana rupana itu madrub ay suratil madrubi tegesna rupana jalma anu diteungeul afada maedahkeun kana itu kaul saha as-Sujai Imam Sujai fi Durratil Faridati dina kitab Durratil Faridah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bissawab.